Gusti. Lieur. Coba nanganeun. Aing ngajak sahanya. Asa teu endah sorangan mah. Duh. Nah, itu geuning jodoh aing datang. Ih, apa ku aing si Eris wae nya diajakan. Riz, tungguan. Kedeng. Non gitu ang. Ente Riz, arek mana Riz? Arek ka warung ang, emang kunaon? Oh, arek ka warung, arek diantar mah ku poang. Tuh kudu lah ang. Tadi Eris ngagero Eris arek naon? Ente Riz, Eris daek teu diajak ondangan. Ondangan ka mana gitu? Riz, kalau mursa belah, baturan we doang, mete disangka jomblo urang. Atuh pantesan jomblo wae geus ya mah ang banget jiga anak buyur kitu. Dah eta ngomong mending nyeletit, aing kena teh aing. Hampura ang tadi mah banyol. Oh, kajeun Riz, aju daek teh eta. Kumahanya? Hayu deh tapi nah sekalian ulin Eris ge. Itu bener Riz, daek diajakan ondangan ku aing. Heeh daek, geus deh Eris arek ngawarung heulan. Atuh Riz. Alhamdulillah, aya oge awewe anu daek diajakan ondangan ku aing. Yang geus, ke sore ka imah nya. John, liurnya loba ondangan. Oh dok, sarua aing ge, tapi aing ondangan jeung saanya. Ajakan ku si Poang. Dah, pira aku yang ngajakan si Poang, aing ngahain jeung awewe dok. Lah, loba laga sia beungeut kosbol kastrologe. Haram jada sia, pisewotun ngomong teh. Emang cari ngajakan sadi. Sahanya? Aing gitu nyaho, sahanya John awen daekeun diajakan ku aing. Dasar rumah stres ya. Ajakan satu mang kupret dan danan ku sadok supaya geulis. Dah, emang gua cowok apaan? Deus ku aing. Atuh heuh daun daekeun awewe ka sia mah beungeut kosbol kebo oge. Haram jada sia ngomong teh sepieunkeun wae. Eus ku aing. Aju kumaha dok jeung ondangan urang ngajakan sahanya. Nyaho aing ge John sanga lieur. Sama liur we jeung liur. Teu bermanfaat saya hirup ge dibalangkeun ku ka Mekah. Buset, aing ge beungeut sia tokos batu nisan serem. Ih. Pacalang datang tak. Geus kemana sia? Asa bahagia amat. Deuh bahagia amat Cang. Nyaho sia bahagia amat menang hadiah lain. Atuh jelas lah aing menang hadiah anu tak terduga. Balaga sia ang, ngopi atuh. Lieur aing kan ngopi, bener teh dok? Bener lah John, ngopi atuh. Tenang ngopi mah. Mumpung aing keur bahagia. Yo, meuli ka ditu. Ayo dok, orang ngopi dok. Kopi rasa naon ang? Rasa ku cintamu padamu nek. Gelo sia. Sia deuh gram ni kopi ka ditu. Ulah lila sia. Siang mana sia? Nyao, siang itu kemana? Geus di warung aing. Oh, di warung. Aku nandi, sari aing ka marana. Iya, cocok diajakan undangan ku aing. Urang gerek ke warung, rek beli kopi. Bener tuh dok? Bener banget John. Oh, arek mareli kopi. Geus nya aing balik duluan ya. Dah, ada terang masa depan cemok pas kendi. Nanjen, teu salah deh ngecili aing. Masa depan cenah. Beungeut okos kalapa kolot oge ngimpi sia. Geus gandeng sia, bising di ulti ku aing. Si anjing ku emosian wae sia mah. Geus ka ditu, beli kopi sia, aing aya perlu heula. Perlu naon sia? Kepo kos mantan. Riz, tungguan. Naon sih sia? Henteu Riz. Riz sore sibuk teu? Kunaon kitu? Henteu Riz, urang rek ngajakan Riz ondangan. Ondangan. Heeh, daek teu. Kumahanya? Emang undangan ayeuna tah? Engke si sore. Oh sore, kumahanya? Soalnya aing ge geus janji rek ondangan sore Janji jeung saha? jeung si Poang. Si Poang. Heeh, geus deu aing balik heula nya. Tuh Riz. Jaga cuman kadang hilangan aing. Ayeuna meuli kopi ka mana buah lila amat atuh kaburu sore manten.
Ya, kopi nah helet bulu. Ampun aing kasih ya meni lila meuli kopi teh. Aing geus teu kuat oge hayang ngopi. Ngomong wae si helet bulu. Geus dieu deui kopina. Ai si John ka mana sia gebog cau? Sama ngomong teh sepi neken wae. Kolong sia gebog cau. Geus deuh. Beakeun tah kopi, aing arek balik heula. Aing arek kondangan jeung si Eris. Daikeun ge moal si Eris undangan jeung sia. Sia bodo amat mah aing weh. Amit aing bunga babaturan teh meni gorengnya pede na melebihi batas aing. Ngopi deui aing ah. Wese kena wewe teh. Padahal beungeut aing teh joret-joret teuing. Padahal mah beungeut aing sedang. Anjir doangan. Kadal Afrika kerenaan sa di dieu. Gandeng sia, kremosi aing ye. Kus jelema wae sia emosi kadal Afrika. Emosi kunaon sia? Gandeng sia deuh. Emosi aing ngajakan aing ditolak ku awal nu tadi tah. Lagian sih sia mah jadi jelema ieu tilok ngaca. Ih nya teh aya awewe daekeun ka sia. Beungeut siga kasrol kitu. Ye, panca kitu ka aing. Atuh, tapi nasyah eleh ku si Hileud. Soalna tadi mamah ngomong narik ngajakan si Eris. Oh, aing kepilang ku si Poang. Untung wae main mah beungeut ku sapu injek oge. Milikna bagus. Teu nyaho aing ge. Geus lah, hayu urang balik. Ayolah. Kira-kira aing. Aing teh nyangka aing kasep oge nya. Masya Allah. Si Rizky baga lope-lope ka aing ieu mah. Rangkut lah. Kebeneran aya motor. Bawa ku aing meh teu era. Motor ini keren dah. Rasa pinter. Aing pan kieu mah keren sugan ben daekeun ka aing. Rek saya apa di kantor. Motor aing ka mana ye ngomong-ngomongnya? Saha nu mawa? Sia dah rami budak ieu. Keun ku aing kapangi ku digebugan ku aing. Sahanya? Sialan. Jangan motor launan goblok. Nya ieu sa kadal Afrika, paremun laco. Kampura. Aing teh di kondangan ye. Jeung si Eris. Balaga hirup sia. Nyaho sia. Ampura nyadak. Aing mah bisa lila-lila jeung sia. Aing bisa jadi bujang lapuk kosaria. Amit aing. Awas teh. Apa dulu? Enggak, ya ta budak yang ngajemput si Eris. Oh, pugu. Motor ieu ge juput. Jono jeung si kodok ka mana itu? Dak, Jan. Tungguan. Kan tuang motor datang nya. Ya, orang beja dah. Woi, yang apa? Jangan nyela motor aing teu. Ini lemang, emang saya nemu motor di mana? Ya, si emang nedeuna motor di mana? Coba tanganna dompet. Emangna motor aing KTP gitu sia. Wah, dak ieu motor aing leungit ieu mah ieu. Poang beneran, Mang. Nyaho mang soalna tadi mah nama motor, saya nyaho aing ngaman teu bogan motor. Bener sia dak. Bener mang aing na swear. Bener sia dak. Haram jadah danganan eta budak. Di mana jelema mana coba? Gak saya Mang, kuing nganterkeun imahna. Ayo, dat ada toh ae. Assalamualaikum. Syaris gelis amat, doang bidadari surga. Apa ang bisa wae? Apa age bikin kaset doang pangeran? Doang pangeran naon gitu? Pangeran Bayawak. Ai si Yaris aing disaruakeun jeung pangeran Bayawak.
Ampura ang tadi mabanyo, hajo emosian wae. Arina siapin nak kun ngomong nak. Geus dah ayo berangkat. Ayo atuh. Tuh, Mang, motor sia di bawah Ai si semua. anjing, eta motor aing padu bawa-bawa bae. Geus, Mang, ayeuna mah urang sampeurkeun we. Oke, ayo ge, Mang. Ayo geus, derkeun. Harang jada daun eta si Poang. Ieu motor kak beuri nih surang kamari. Buset, ieu motor motor. Berangkat nih. Hidup dulu. Ulah para motor. Lah, Hidup dulu. Motor mang ubet dan mau bawa ya. Geus sewa ka era simut batu. Ih, Nah, sia motor aing padu bawa-bawa bae sia aing neangan belum capek. Urang geus minjem mang tadi. Sia minjem-minjem keur irasa bebejana ka aing. oh jadi ini motor siaang. Lain sama motor aing. Ih, ngerakeun siaang aing mah resep kalalaki nu sok tukang ngabohong. Ih, hampura turis, ulah ngambek. Ngerakeun siageus lah aing mah resep kalalaki nu sok ngabohong. Ih, hampura ris, ulah ngambek. Bukan wae mang cuma Ulah santai. Ya ulah alunjak sakaing kitu pan. Mangkana sia ulang alunjak sakaing kitu teh akibatna sia.